ngopi lur. Aduh, lulus lur asli. Kuring belah dieu heula mah lur. Bisa anu apal ye jalur belah dieu, kuring di dieu di saung panindengan nya. Saung panindengan ku atere gitu lur. Alhamdulillah lur, sok sanajan hese ge jukut ke, maksudna hese teh kudu mapayan. Biasana kan kuring tempatna di spot-spot anu loba jukut lur. Ayeuna mah kuring kudu mapayan. Nah, sabab jukutna geus loba nu ngalah, da ayeuna geus loba lur nu ngangondowana ge. Tiba-tiba kuring geus beunang lur. Tinggal minuhan tah, ya dieureikeun ke minuhan. Tuh. Tempat malur demi Allah asli ngeunah nya. Biasana kuring teh we kitu dahar. Kusabab daharna di imah, jadi kuring mah kopi. Orang ngopi lur ayeuna mah. Sabari ningali pemandangan tuh tingali. Sing barokah pokona mah lur hirup urang sarea. Rezekina midikna sagalana terutama sing baleungah lur. We bisa mere kana teu boga cageut sakitu ti kuring mah.